Aduh, nasib. Kieu nya horeng teu boga pamajikan mah nya nyapu sorangan bae. Boga anak hiji-hijina. Ieu keur eueuh. Keur ka pondok rek babantu anakna kiai dek kawinan. Ya batuk ilokeun ieu. Naon ieu kedek nyapuan sagala ieu. Gawean kurang kuari sabah yo. Nyahona yo. Wih, tadi perasaan Inggris bersih yuk. Kuliah yang aya deui bae tah. Linglung gitu yuk, tinggal si Neng. Aduh.
Wih, kuliang. Aya di bayi. Perasaan tadi geus disapuan geus bersih. Aduh, harga cara nama saya, iya. Dia yang orang teh satu namanya, numuragen kuliah kadio. Sabar bah, sabar. Pang marah-marah, pang marah-marah. Sabar sih sabar teh. Pegelainya puana karena tongong ieu mangejatna cangkeng nu karasa. Kula keur ngetes kesabaran Abah. Jadi Abah kudu dek sabarnya, ulah sok marah-marah bae. Sekolot. Yo, sapuan ku dia teh tanggung jawab. Ih, nanaonan buat dia yuk. Yo, Ulah sapuan. marah-marah. Abah marah bae geus sekolot. Sapuan. Ai dia. Oh, gak kula bah nyapuan. Ima tugas Abah. Hari kitu sineng nak mana, Bah? Eueuh, keur ka pondok, mantuan kiai naik hajatan. Hajatan. Hajatan nu kabaraha anak na kiai, Pak. Bah. Ari Abah temilu gitu kali tu bantu. Ente aing mah teh KDB dek kondangan. Waduh. Berarti di kingrosinya kondanganna. Indo khoi teh ku ari lo. Lain. Dia mah jeung Rosidi teh aing mah sorangan bae. Asoy burung bah. Di mana-mana ge undangan mah aya gandengan siga mobil truk teh bah. Kumaha sih? Geus lah teh, ulah ngabas jeung Rosi deui. Mendingan urang ngopi ka warung Biatul yuk. Siap. Hayu atuh bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai jeung Rosi di mana? Di mana-mana jalan urusan Batul. Tilok-ilokeun ka dieu jeung Rosi. Aing geus janji nek tahun baruan jeung Abah. Ulah ngaganggunya. Atuh jojong bae sih jeung Rosi moal ngaganggu barang. Oh geus aya menek merenya doang. Awas nyala mun ngaganggu. Seneng malam tahun baru, pokoknya aku udah bisa dibawa ulin ke jog. Bawa ke mana? Ke pantai lah jog. Indah hoy, malam tahun baruan gitu loh. Mimpi buat dia. Mual bisa barang. Hai Pasti dia. mau diizinan dia ku Abah. Hai Mana? dia, mah teu percaya bae. Tong bebejak Abah jog. Pokoknya diem-diem bae. Atau pamali diajin dari kitu mah. Papalingan arana. Hari bebeja mah moal mereun dia jog. Atau hari teh di losan mah kudu nurut jid. Arana dek mawa anak batur ge. Kudu bebeja lah. Karek kanan kena. Atau janya sorangan dia bajog. Jabah mah ajina kana aing mah. Teu daek setuju bae. Aneh aing mah. Ogaheun kana da jid. Oh. Berarti geus jid. Tong sok laga hayang ka pantai sagala. Geus di lembur bae jeung aing tahun baruana. Udah badotna. Lain dasar dia mah jog. Hayang di baturan ku aing. Makanya dia bawa ke Bogor. Endah itu hoy dong aing. Bisa malam tahun baruan di pantai. Tungke geng liar. Ai dia mah. Meureun ge jog. Bawa ke Bogor. Dong aing. Nu hayangan makan aing ge loba jid. Ngan ari pendak aing kita malindereun. Atuh ngomongna, bu aing mah terlalu ganteng negagah teuin. Aing bisa dia mah. Oh, gua mah. Siga kiga. Ganteng apa juga gitu.
Mau goreng nah gitu dia aing. Bes ya, kurang lempang yuk. Ada sih daripada ngabaca atau pogo lah. Oh, Aing. asal teh. Biar suasana baru ya. Ayo. Ya, ya, ya. Dari mana? Kita. Ya, woi, gawang berjarak. Yes. Dah. Yuk, yuk, siapa di sini? Undang. Makan dulu. Wah, tegal. Tegal. Wih, kerseru ge eureunang ge ki. Wayahna ngaji gerok. Gesan. Wih, mau ngegoalin ge ki. Ulin ge kudu nyaho waktu rok. Waktuna ulin-ulin, waktuna ngaji-ngaji. Oh, geus burung yuk. Anggus yuk balik tah bolana. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh teh, calon pamajikan orang deh. Gelis teh, muncarnya. Gelis ge, can pugudaekeun ka Abah. Gitu bae dia mah teh kana aing eta lain ngadoakeun. Kula ge lain teu ngadoakeun atuh Bah. Ngadoakeun mah ngadoakeun ka Abah. Tapi kumaha jeung biatul lagi ditu daekeun ka Abah. Atuh pasti daekeun teh. Nya kan biatul. Ai iya bah, kakarak mah jeung Rosi ka dieu tadi. Nengan abahnya betul. Pastilah nengan abah kangeneun eta. Dek naon eta Ciros teh ka di dieu bi. Tos bebeja ka kula eta bah, dek tahun baruan cenah jeung abah. Waduh, rok abah hebat. Naonan dia teh. Anak muda. Bohong teh, bohong. Naonan boy. Itu teh naon bah? Ih, siapa? Karena lagi ke saling-saling fall in love. Naon sih teh dia ngomong naon aing mah. Berok. Waduh, abah hebat rok bari. Tenang dia tuh mah bisa diatur. Bisa. Arah dia teh ngedena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PRT siapa? Mitik naon di orok ieu ka di dieu. Kopi, Pak. Atau Pula tadi aya ngopi, Pak. Semua tempat bae ieu mah. Pula ge sarua aya panjangkan kopi, Pak. Ih dia kuari mawarani kana aing rok. Asup. Ih, atuh kula aya ngopi ieu Bah, dek beli kopi ka biatul ieu. Heling dia deh. Ribet. Rok mau nanya nyawa dia abang janjian jeung Rosi dari tahun baruan gitu dia Rok. Waduh. Ulah didenge. Bohong CRT mah. Bohong CRT mah. Bisa bae. Pura-pura bae. Bohong. Mulai lah saya kan dia. Neng aja. Ai. Geus janjian di sore kan. Oh siap. Terus gimana, Bah?
Abah jeung Rosi, ulah jeung si Neng. Oke. Nah, dia cocok eta berpasang-pasangan arananya Jog. Terasi eta. Cocok lah bah. Abah jeung Rosi, ini si Neng. Tuh kan bah, RT ngadukung bakula. Abah jeung Rosi, ulah jeung si Neng. Bah, kudu inget ka umur abang sekolot. Ulah sok ikutan orang muda. Tahun baruan segala mending istiqomah di imah. Kawirid segala naon. Wih, sahate nu dek tahun baruan. Saya tadi Rosi tadi. Ya tuh dia nyahun. Oh, karena Ya, ngomong kan oh, teh. joge nyahun. Seklareun. Dek ngomong naon deui, Bah. Aja Ibu di kemana, Bah? Parucing. Aing tumpang yuk kalau Kemana bah? Hebat amat. Sampai di kemana bah weh? Bah. Cing dia. Kemana bah? Ih, kebeneran kepenak abad. Di mana, Pak? Nah, naonan sih dia gara-gara dia ya Rospia. GR jadi nasa lembur. Cicing dia teh. Atuh. Ai ke nanti hari tadi losan mak. Gelis ke. Belum tentu, lain belum tentu, sorry. Lang dan puguh. Dek ngabejaan. Pas ngabejan pula. Terus kebejaan kula. Itu kan ngeblank kelas nanti. Lu bakal Muhammad. Si Neng keur ka pondok, kita babantu. Dek kawinan kiai, Cen. Ya ini kawin deui burung. Kawinan anaknya Kiai. Kiai. Wah, Gus,